Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugri prawargi kumadar ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat ayah dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengan tanya simkuring badas naraskeun jejer cerita Sunda Aji Batara Surya dina bagian anu ka-28. Der kasadayana mangga mararanco. Si Wira harita terus-terusan muji ka Nyi Anis lantaran elmu Nyi Anis memang hebat. Harita oge Nyi Anis teh dina kaayaan ngaleungit teka tompo ku kalabaya. Elmuna memang teu disangka-sangka hebat elmu Nyi Anis teh. Kalabaya dina waktu harita masih we manianana teh rung ngaringe. Ulah lieu ka kenca ka katuhu terus se muterkeun badana. Nyi Anis, Nyai teh aya di mana tuh? Dekat tembong, woi. Suka tuh tembongkeun jirimna hese yeuh. Narajangna hese, sok urang teruskeun deui tarung. Ari memang wani mah Nyi Anis. Nyi Anis dina waktu harita mancuh kentang tunganana. Jirimna nu asalna dekat tempo ku sarerea harita celik pancu nangtung. Kulama di dieu Kang, di dieu. Na teh katingali ku Akang, kita tadi ke di dieu da. Walah. Oh, wah, tadi mana? Tadi dinya, tadi ditu. Ting kemana? Ya mau naon itu teh, Nyai? Manikeun kasakitu hebatna. Duh, kan nyata ya gitu apal ilmu naon. Ngan anu jelas mah bisa ngaleungit, malahan mah kecepatan gerakan oge lebih gancang tinu biasa. Orang terus deui atuh. Orang terus deui atuh. Tarungna. Sok urang teruskeun deui tarungna. Sok urang ramekeun deui atuh Kang. Siap ari kieu carana mah tapi ulah ngaleungit atuh Nyai. Tarung teh da jadi hese atuh da ngaleungit mah. Kalabaya neruskeun di tarungna harita, juleung loncat langsung narajang ka Nyi Anis. Tapi sakabeh panrajangna si Kalabaya teh dipendung ditakisan ku Nyi Anis. Sauk hieu keduk deus. Malahan Nyi Anis mampu harita ngasusupkeun. Beurepna ngarojokan iga burungna Kalabaya. Sauk hieu jebet. Aduh, nyeri Nyai, aduh. Kalabaya harita nyerieun manehan sumangir nahan ka nyeri, daligdeug mundur ka tukang. Nyi Anis teu mejan kasempetan sok sanajan ngadaligdeug si Kalabaya teh ka tukang, terus harita ngarangseuh naranjang. Jeleng sauk hieu kedug deus. Kalabaya masih mampu harita penuh penerajangna Nyi Anis, tapi dilaku lama harita kabunangan kuruntuyan penerajangna Nyi Anis. Sauk hieu kedug deus, hieu jebrot, hieu jerbet, hieu jedak. Ngalayang cirim Kalabaya harita ngalayang kadorong ku gempuran jeung tenggelan Nyi Anis. Kalabaya semengir nahan ka nyeri. Untung bae manehanana sanggup nangtung. Mun lain Kalabaya mah jigana tadi oge langsung rubuh nang kerak bengkang. Aduh, ilmu Nyai memang hebat. Aduh. Geus tarungna geus seteng dituluykeun deui Nyi Anis. Nyi Anis hebat, ilmu Nyi Anis hebat. Si ngalawanana ge aduh. Di guru taluk hese nandinganana ge. Ilmu Nyi Anis hebat pisan. Ya guys we tu Kalabaya sok mundur. Mundur ayeuna mah mundur. Jang Wira sok naik jang asup ka pagalangan tarung. Lawanan Nyi Anis yok coba we. Sewira harita maju ngadeketan ka Nyi Anis. Jarakna harita aya kana 6 meterna. Ilmu Nyai hebat pisan euy, aduh. Kumacara nandinganana da teu katingali atuh Nyai. Kecepatan gerakan Nyai tadi teh gancang pisan teu katuturkeun ku panon Akang.
Hebat ilmu nahaon atuh teh Nyai nya. Aduh, bet hebat-hebat pisan, pokoknya nama. Ah, teu gengeng muji-muji tukang. Teh sami bae akang ge hebat. Sok urang mimitian tukang latihan silatna. Ye siap ari akang mah Nyai sok urang mimitian. Ragatak Siwira harita gunakeun elmuna. Nyaris oge sarua harita ngagunakeun elmuna. Tenaga lapis anu aya dina dirina bati tina puasa sedela sataun teh karasaeun ku Nyi Anis, karasa oge ku Siwira ngalir eta tenaga lapis teh kana sakujur badana. Sudelat harita Nyi Anis langsung narajang jirimna harita ngelayang. Iber jiga jalma nu bisa ngapung we gitu. Lantaran manehna ngagunakeun ilmu ringan tubuh anu hade jeung de kacepetan gerakan di anu gancang. Berep katuhuna harita nyelebar anu dialat ternyata sida Siwira. Siwira dina waktu harita ngapendung penerajang Nyi Anis hiuk plak des. Tapi Nyi Anis terus-terusan ngarangseg hiuk. Berep kenca katuhu harita menikeun kasing harewuk kana dada kana sida Siwira. Siwira gulak-gilek jeung nepakan kana berep kenca katuhu Nyi Anis. Plak das. Nyi Anis dina waktu harita ngajumpalikeun badana ayeuna mah dua sukuna anu narajang kana dada Siwira. Jumpalik sauk. Tampal sukuna Nyi Anis teh menikeun ka nyerapat kana dada Siwira. Siwira dina waktu harita ngapendung marajangna Nyi Anis ngagunakeun perep katu jeung kencana. Keduk das sorosod. Siwira harita nyorosod ka tukang kadorong ku kakuatan Nyi Anis. Siwira dina waktu harita teu hayang ngelehkeun Nyi Anis. Malahan mah Siwira dek ngelehan bae sangkan katempo ku sarerea yen Nyi Anis anu pangunjuhna, anu pangunggulna, anu panghebatna. Nyi Anis bisa ngarasakeun yen Siwira teh ngelehan tina kamampuan ilmu silat anu sakitu hebatna ka dirina. Tapi terpanjang mikir Nyi Anis kekeun bae da eta mah memang hakna Siwira. Sudah liclik Nyi Anis harita pancu nangtung langsung narajang deui. Sauk hiuk. Berep kanca katuh Nyi Anis jeung suku kenca sing kolepat harita narajang ka Siwira. Siwira pakepis ngapeung penerajangna Nyi Anis. Hiuk duk des. Hiuk bet. Daik deug harita Siwira ngdalik deum ka tukang. Seak. Nyi Anis terus-terusan ngarangseg. Hiuk jebrot jelebet. Siwira kabenangan ku panerajang Nyi Anis harita ngedang heula ka tukang lantaran kebenangan tarangna. Dina jero hate Nyi Anis harita sedileutik manehanana teh lantaran tingkah laku Siwira memang ngelehan katingali pisan ku Nyi Anis mah karasa deui kakuatan Siwira anu sabenerna mah lain kitu. Tapi tepanjang mikir terus-terusan harita ngarangseg ka Siwira. Tungtung nama Siwira harita dua sukuna direngkas ku Nyi Anis langsung badan Siwira teh muter di jomantara ngalecer harita kedabut harita meubet badan Siwira teh kana taneuh. Sarean nu nyaksian harita nempo kekuatan Nyi Anis kitu keprok surak atudah. Si Atar oge keprok surak harita lantaran kekuatan Nyi Anis hebat. Akiramba Surya ge sarua harita keprok kalabaya oge sarua harita keprok malahan mah sweet sagala. Siwira anu ngacoprak dina taneuh manehanana cobaan ngunial hudang sabari sedileutik. Anehna memang ku Siwira karasa tenggelan runtuyan tenggelan penajangna Nyi Anis ngan sagedeung nyerina saterusna mah cager deui. Ngan Siwira pura-pura nyeri bae manehna teh nyabakan dadana malahan mah sirahna oge. Aduh, nyeri badan Nyai Nyai maji nyakeun ieu tarung teh ya. Aduh, sirah lang-langan kieu dada eungap. Aduh. Ieu mah kudu dihudangkeun ieu bisa-bisa nangtung mah ya. Aduh, nyeri aduh. Nyeri teuing.
Hai atuh Kang, teraskeun deui tarungna, gunakeun atuh. Ajian anu hebat anu bisa ngancurkeun bedog teh mana tuh Kang? Anu bisa ngancurkeun peso teh mana tuh Kang? Nah teu digunakeun geuning. Sok urang gunakeun atuh Kang. Aduh, eta mah kabeneran be atuh Nyai. Meureun eta mah kabeneran, tapi urang cobaan gunakeun deui. Da Kang teh can bisa ngagunakeun eta ilmu terus-terusan mah. Masih kena diajar akang teh. Bantuan heula tuh Nyai hudang ya doh. Si akang hudang kita doh. Si Wira kalahkan ka manja ka Nyi Anis. Nyi Anis harita dek lempang ngadeukeutan ka si Wira nulungan ti dutuna mah. Tapi si Atar ngogorwok ti kaanggangan. Antapkeun Nyi. Si Wira mah cenah hudang sorangan. Manja antapkeun ah Nyai antapkeun. Nyi Anis ngarengkog lantaran si Atar nyarek ka Nyi Anis ulah nulungan ka si Wira. Nah gitu-gitu teuing atuh Atar euy. Jeung papada manusia mah kudu silih turungan atuh euy, urang teh pandulur. Aduh. Tungtung nama si Wira harita nangtung. Manehanana babatek. Malahan mah ajeleng-ajelengan heula. Sanggeus kitu mah si Wira pancuh nangtung. Yok Nyai urang terus gandei tarungna. Susuganan akang bisa ngagunakeun ilmu tadi. Anu bisa nganjurkeun bedog teknik sok lah. Urang mimitian heula yeuh. Akang narajang Nyai namanya. Nyai bieu geus narajang. Akang geus narajang yeuh. Tadah ya Nyai. Ya. Curilat si Wira eta langsung narajang ka Nyi Anis, kecepatan gerakannya memang gancang. Nyi Anis pakepis harita ngabenu penarajangna si Wira ayeuna mah. Manehanana nyatana Nyi Anis anu pakepis ngabenu penarajang si Wira. Si Wira harita teureun-eureun terus harita narajang, malahan mah kokolepatan cilimna teh ka tukang, ka gigir, ka encak atuh, ka hareup, terus we kitu. Sok hiuk kiduk des, kolepat geus pindah tempat. Nyi Anis nuturkeun harita kolepat si Wira. Hiuk kiduk des. Gila memang hebat ah. Kecepatan gerakan si Wira beuki lalata beuki gancang bae. Nyi Anis harita rada lieur lantaran si Wira nyerangna terus-terusan muter. Nah tungtung nama harita tonggong Nyi Anis kabeunangan. Hiu plak des solonton. Curilat si Wira haras ngolepat ka hareupeun Nyi Anis. Si Wira dina waktu harita maksud dek neungel palebah dadana Nyi Anis. Kan untung bae Nyi Anis ngapenung penarajangna si Wira. Hiuk hiuk das kolepat pindah deui. Kitu jeung kitu bae. Akhir Rambas Surya harita unggut-unggutan bisa ngarti kemampuan ilmu silat Nyi Anis sing kemampuan ilmu silat si Wira memang sabanding. Nganduka lamun si Wira dinyakeun elmuna, dinyakeun kakuatanana, tang tuna bae Nyi Anis ge bisa-bisa eleh jajaten. Kulantaran Nyi Anis teh terus-terusan diserang ku si Wira, Nyi Anis ngagunakeun ilmu ngaleungitna. Las diem Nyi Anis harita ngaleungit. Inang lebih tanpa karana teuing ka mana. Si Wira harita colok bengong lantaran ilmu Nyi Anis nu tadi digunakeun. Si Wira pura-pura bae manehna mah teu nyaho, padahal mah nyahoeun si Wira ge. Ya Nyi Anis memang geus pindah tempat, ngajauhan tina dirina aya kana 7 meterna. Aduh, nah ngaleungit geuning Nyai. Nyai di mana tuh teh? Aduh, buat pindah tempat atuh ah. Tarung teh buat ngaleungit ah, licik Nyai mah. Ayo atuh Nyai, ada bener-bener hayang tarung jeung akang mah tuh. Tong ngaleungit atuh ah. Ieu mah yeuh. Yani sedeletik nempo tingkah laku si Wira harita colak cireuk ka itu ka dia berjing ati-ati manehna teh wisi Nyi Anis narajang. Akhir Rambas Surya beuki yakin bae ieu Nyi Anis memang juara wanita anu bakal ngaguncangkeun dunia kejuaraan harita. Ilmu Nyi Anis memang hebat tentang tuh. Akhir Rambas Surya ge bisa ngelehkeun ka Nyi Anis. Buktina bae si Wira oge geninganan anu elmuna teh hampir-hampiran sarua jeung Nyi Anis hesieun ningali kana jirimna Nyi Anis anu bisa ngaleungit. Nyai, di mana Nyai? Sok atuh Nyai tingalikeun deui atuh jirimna Nyai tuh. Sieun narajang ieu Kakang ieu. Aduh,
Aduh, ieu mah yeuh. Kanyahoan kolepatna ku Aki Ramba Surya ku si Atar jeung Kalabaya. Tapi si Wira mah nyahoeun dengan si Wira ngantep kana gerakannya Anis. Nyanis harita ngolepat sabada kitu mah notok jalan darah dina beheungna si Wira sangkan si Wira teh pancu nangtung seperti halna Arca. Kolepat siat tak 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 tak. Aduh. Aduh nyai mah ngabongohan. Aduh. Nah bisa ngabongohan kieu akang ya teu bisa gerak. Aduh. Hapunten Kang. Ku cara kieu akang tiasa dilumpuhkeun ku abdi. Aki kumaha tuh ki saterasna ayeuna Kang Wira tos eleh ku abdinya kinya. Hebat memang bener nyai hebat pisan nyai. Aduh. Bener-bener ilmu nyai hebat. Sepikeun pitandingeunana ge nyai. Aduh. Aki ge jigana bakal eleh ku nyai mah hebat ilmu teh. Aki mambot nyeros kitu. Pan Aki guru abdi teh tangtusna bae Aki anu bakal unggul. Ayo ayeuna mah urang ka imah, urang ka jero imah sarerea. Heula ki. Ya gorengnya can tarung ya jeung Kalabaya ya. Jambek be atuh rek tarung mah Atar. Sok Kalabaya lawanan tah yang Atar. Ayo Nyai, Wira, urang ka jero imah. Aki Ramba Surya asup arita teh ka jero bumi na calik ditepas dituturkeun ku Nyi Anis. Si Wira oge harita nuturkeun sabada totokanana teh dipulihkeun deui ku Nyi Anis. Hari si Atar jeung Kalabaya harita pancu nangtung siap sadia rek silih serang ngan hanjakal. Eta tarung teh disaksian ku Aki Ramba Surya ku si Wira jeung Nyi Anis. Si Atar rada keseleun satarina mah rek pamer kakuatan ka Nyi Anis. Tungtung nama derbe harita tarung. Tarung anu dinyakeun teh si Atar mah tarung teh tara satengah dinyakeun tarungna. Kalabaya ningali kana petana si Atar mun teh mah diteruskeun tarung tangtuna bae Kalabaya bakal eleh buah-buah bisa cilaka. Nah tungtung mah Kalabaya ngaku eleh we ka si Atar teh mungeun teruskeun di tarung lantaran bahaya. Geus ulah tarung deui ngaku eleh ilmu Atar memang hebat ilmuna euy. Sinandinganan lagi. Ayeuna mah urang ka imah. Ya haus ya yang inum. Geus nya tong diteruskeun deui. Nyai teh eleh karasa kedeung ieu tarung teh ye. Wah, geus lila. Ayo urang ka imah. Kalabaya langsung lempang. Teu nunggu jawaban ti si Atar. Jero imah ditepas uplek be Aki Ramba Surya ngobrol. Yang si Wira oge Nyi Anis ayeuna mah ditaban ku Kalabaya. Ari si Atar mah harita rada keseleun. Tungtung nama si Atar latihan ilmu silat sorangan di beruan imah Aki Ramba Surya. Aki Ramba Surya anjeunna bade sasauran ka sadaya muridna. Kalabaya dipiwarang kaluar heula sangkan si Atar oge asup ka jero bumi. Bade aya hal anu didugikeun ka cida pentingna. Si Atar capek-capek ge latihan silat harita asup ka jero imah. Kesang harita menikeun ka ngoprot. Tapi terjadi halangan. Lantaran diuk si Atar memang rada anggang teu nu sejenna. Sangkan teu kacipratan ku kesangna anu sakitu nyurulung si Atar teh. Aki Ramba Surya pok sasauran ka opat muridna. Murid-murid Aki anu karasep oge nu geulis. Ilmu Aki geus diketerukeun ka hidup opatan. Eta mah rek anu leutikna, rek anu badagna.
benyerna atawa sirahna geus dibikeun ka aranjeun opatan. Ilmu agama ge sarua geus dibikeun. Ilmu tata negara geus sarua, ilmu tatani ge geus dibikeun. Salila sataun 3 bulan atawa 15 bulan hidup teh aya di dieu maturan aki. Aki lain dek ngusir ka hidup opatan, tapi geus waktuna ranjeun opatan miang ti dieu ti pademukan aki. Cenah masih kene hayang di dieu, empek ari hayang di dieu mah. Tapi kawajibanana moal cupar lantaran hidup opatan boga kewajiban numpes kejahatan. Mun cicing di dieu mah jeung aki atau moal numpes kejahatan. Bisi kacipratan dosa wayahna bae kudu ninggalkeun pademukan aki. Ninggalkeun pademukan aki dina poe isukannya. Wayahna kudu ninggalkeun pademukan aki. Aki lain gusir. Jang Atar jang Wira Nyi Anis jeung Kalabaya boga kawajiban numpes jalma jahat lulungan jalma-jalma anu lalemah. Ngadangu cariusan kira masa modal kitu. Si Wira jeung Nyi Anis harita ngeluk tungkul, sedengkeun si Atar mah bunga. Kalabaya ngahuleng manehna nama. Kalabaya sasapna hayang bebarengan jeung Akiramba Surya cenah nepikeun katutup umurna. Kalabaya kunaon ngahuleng. Ari abdi mah ki hayang kene ni dieu hayang cicing jeung aki. Rek ngawula ka aki. Tim napikeun ka tutup umur rek bebarengan jeung aki. Kula mah moal ka mana-mana kitu taki. Ya heg bae Kalabaya, ari memang kahayang anjeun kitu mah. Ngurus aki meureunnya nya teu naon atuh. Jadi ayeuna mah kieu bae Kalabaya cenah moal ka mana-mana rek di dieu jeung aki. Aki ngutus atawa miwarang ka hidup tiluan, jalankeun kewajiban, tumpes jalma jahat, tulungan jalma-jalma nu lemah. Hal ieu teh pikeun ngagugurkeun kewajiban aki jeung Kalabaya. Nya, ti mimiti isukan wayahna kudu ninggalkeun ieu patempatan. Wa aki didoakeun mudah-mudahan ilmu manfaat. Mudah-mudahan salamet. Mudah-mudahan terus-terusan ku Allah teh diberi hidayah jeung taufik terus-terusan dijaga diriksa di jalma-jalma anu jahat. Amalkeun ilmu ti aki keur diri pribadi oge keur batur. Kudu inget kewajiban sejenna nyatana salat 5 waktu ulah kaliwat. Puasana, zakatna jeung rea-rea deui eta teh ulah kaliwatnya. Ampura bae bisi teh mas salila cicing di dieu. Aki loba dosa ka hidupnya. Curulut harita Nyi Anis teh socana teh ngalembereh mapai pipina, si Wira oge sarua. Sedengkeun si Atar manehna nama mah bunga be, hayang buru-buru keluar tina tidinya, hayang nyoba ilmuna. Nyi Anis jeung si Wira cika-cikana teh memang mung papisa jeung Akiramba Surya teh. Tapi dalah dikumaha memang kawajiban maranehanana teh neangan anu jadi indung bapana jeung numpes kajahatan. Saujong junan mah eueuh anu cimarita
Anu kadengi ternyata cerik nanyi Anis be jeung renghapna si Wira. Tong-tong namanya Anis geus teu kuat jika teh nahan kana dirina. Gabrug we Nyi Anis ngarangkul ka Akiramba Surya. Saberesna Nyi Anis gabrug si Wira ngarangkul ka Akiramba Surya, si Atar nempokeun we. Si Atar oge rada bingung dina hal ieu mah, ngagabrug teh. Ieu mah meureunana hayang sarua bae. Seperti Nyi Anis jeung si Wira ulah nepikeun ka ngacerikeun bunga. Sareng sina si Wira, si Atar harita nyaketan ka Akiramba Surya. Gabrug harita ngerangkul. Mimiti nama cai panon teh pageuh tapi dilaku lama harita ngalembereh mapai pipi si Atar. Dina poe harita mah para kaum dangu anu tiluan teh nyacapkeun ka sono bejeng Akiramba Surya. Kamana teh bebarengan bejeng Akiramba Surya. Tapi kami menengan nama nyatana Nyi Anis jeung si Wira. Ari si Atar mah kapeng-kapeng sok ting ka mana sok ngaleungit. Manehna nama jika-jikana teh latihan ilmu silat sorangan. Allah waktosna parantos para kaum dangu lujeng kantun kasadaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.